Wah, naon nama kabagian teh? Enok sia teh mana? Dia kabagian atuh, kabagian. Ieu jeung teu meunang. Kadata teh sih. Teuing tah. Katingal eta teh bohong eta teh. Ngaran teh saha? Catherine. Catherine. Oh, Catherine mah ieu ge cenok di dieu. Makana kubu bongo ku RT teh data. Padi dia teh Catherine paling hareup imah teh. Nah anu tukang kabagian bunguk si aing hareup teh kabagian. Bisilabean. Anean si Catherine Yolana apa di dieu teh. Wah, ieu di dieu teh pena beunghar meureun mata teu kabagian teh. Oh, digana mah. Kan eta mah Siap RT Mas jeung UMKM dan negara oge moal nyahoun anu beunghar kabere. Bot bobongok aing ngantri ning anu beunghar di BR deuleu emas reuteum tapi ngiluh MKM. Nari aing di ditu nah ieu apelanan gara-gara kieu teh kadata. eta mah UMKM mah khusus kami Kamu mampu berarti kita bagian teh mampu bobongok ceeh deuleu lamun ngantri ningan sok aya embeng-embeng eta ku cehat deuleu anu make mobil anu emasna sakilo leuwih ti eceun nah mun UMKM pirama eceun nanti dia sakieu hukur bohong bae bobongok ente uruskeun cek mana ente mah nya urang teu meunang wah eta mas asli ayeuna cemprot tak ku RT abuan nah lamun deui perak kieu polisi diri nganceng Bos piteng. Besok si RT tanyakeun daftar. Nah, but anu si Catherine Walana butuh bisa hapus. Ah, ieu Catherine Yolana mah aya gitu. Datana nata deui. Aya gitu. Datana nata deui. Berarti berarti kan data ya mah berhiji. Semangat nomor 2. Ucu katilu mantok kaopat aing teh kasebut nya berarti teh can daftar di dinya mah pan ka pamajikan maneh kamari teh ece teh ngomong wah nih omah pangabuskeun UMKM ece piramenta saen tuh saem di mana atuh dana oge sabra 1,5 juta ya saem nyawa omah dibere bere aku tuh pemerintah itu sebentar atuh ngajual ieu oge bisa genepeun meureunnya aya ayeuna mah beunghar